San sejak ngawaler kana pertarosan nu kamari kumaha cenah ai salat tasbih ya perak-perakan salat tasbih samemeh nganyahukeun perak-perakan salat tasbih teu urang perlu nyaho heula kana fadilahna salat tasbih dawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matak dihampura dosa. Dosa nate dosa nu awal, dosa nu akhir, dosa nu anyar, dosa nu heubeul, dosa nu ngahaja, dosa nu teu dihaja, rek dosa leutik, rek dosa gede, rek dosa nu teu katingali ku batur, rek dosa nu katingali ku batur. Ijeng make eta rek dosa leutik rek dosa gede. Sedengkeun dosa gede mah kan kudu tobat. Ta ieu mah cukup kunaon? Ku salat tasbih. Ta ieu salat tasbih sadayana 4 rakaat. Ta perak-perakanana ibu-ibu jangan berisik. Perak-perakan salat tasbih usallina kieu usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Terus takbiratul ihram sabada takbiratul ihram terus non maca doa iftitah geus maca doa iftitah tuluy maca tasbih. Tasbihna kieu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabaraha kali? 15 kali. Ya, geus kitu tuluy maca ta'awudz, tuluy maca Fatihah, tuluy maca surat. Suratna surat naon wae? Bebas. Suratna naon wae bebas. Geus beres maca surat, tuluy maca tasbih deui nu tadi tasbihna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabaraha kali? 10 kali. Geus kitu tuluy ruku, geus beres 10 kali teh tuluy ruku, dina ruku babacaanna sarua tasbih nu tadi sabaraha? 10 kali. Geus kitu tuluy i'tidal, babacaanana sarua tasbih 10 kali. Tasbihna sarua jeung nu tadi. Geus kitu tuluy sujud, dina sujud babacaan tasbihna 10 kali. Tasbihna sarua jeung nu tadi. Geus kitu tuluy diuk antara 2 sujud, tasbihna sabaraha? 10 kali. Sajabati doa. Sajabati doa. Rabbighfirli warhamni. Geus beres ngadoa tuluy maca tasbih sabaraha? 10. Geus kitu tuluy sujud deui. Sabaraha kali tasbihna? 10 kali. Jadi jumlah dina sarakaat teh sabaraha tasbihna? 75. Kitu. Eta. Tiap rakaat teh kitu. Geus beres aweh salam, ngadoa kitu. Lamun teh mah keukeuh hayang maca surat anu ditangtukeun. Aya sapalih riwayat. Nyata kuliah jeung kulhu gitu ngan sakitu kuliah jeung kulhu. Lamun hayang make surat rakaat kahiji sabbihisma rabbikal a'la. Cenah aing mah kaduhung nanyakeun. Rakaat kadua idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat katilu kuliah, rakaat kaopat kulhu. Itu lamun rek make surat anu dihususkeun. Tapi da aya dalilna hadis keneh. Pokona mah di dinya henteu ditangtukeun suratna. Surat naon we? Tah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking pentingna teu salat tasbih. Nepikeun ka dawuh Rasul wayahna ieu kudu dipigawe unggal poe. Saking pentingna salat tasbih kudu dipigawe unggal poe. Lamun teu bisa
lamun teu bisa unggal poe saminggu sakali. Lamun teu bisa unggal poe kumaha? Saminggu sakali. Abdi diijazahan ku apa? Lamun saminggu sakali teu salatna sabada Jumatan. Sabada salat Jumaah. Jadi sabada muadah. Ya ibu-ibu tong ngobrol, ya kadangu ku sim kuring. Nah, lamun rek ngamalkeun saminggu sakali teu dipigawena sabada Jumatan. Aipek teh saminggu sakali gitu mampu nya atuh sabulan sakali tetep dipigawena sabada salat Jumaah. Di mana-mana teu mampu keneh cing sia teh atuh sataun sakali. Saking pentingna naon? Salat tasbih. Aipek teh teu mampu keneh cing atuh saumur hirup we atuh sakali we saumur hirup. Ya, nu can pernah. Ya, seumur upama umur urang teh geus nepikeun ka 50 teu geus kitu 60. Acan keneh can pernah migawe salat tasbih. Ayeuna sia teh bisi kaburu pae. Geus pae maka duhung.